kurang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, masya Allah, budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta za jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapana nari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heunya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah, ieu lain lalagaan. Nah pasbar bisa tidit ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nama la nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah oh berat amat cawrak di makom nama aja hampang. Oh lu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaanan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka surga. Emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nukallifun nafsan illa wusaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga. Lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu ye gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takut taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kuku heula kan kitu kajen kuku mage henteu ieu mah kali kalolotor tu teungang boho bararau kieu teh kakak deuk
bebersih heula deuk mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah jadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura harasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat-malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese